Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepangli sareng singkuring, Santi Salsa Aprilianti ti 11 IPS 3. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Balai Endah. Sabaraha minggu katukang, daerah Balai Endah Kabupaten Bandung kakeunaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna Cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih ti 1536 imah katut wangunan sakola jeung pamarentah kakeueum ku Cai Wahangan Citarum. Panyebab bundalna Cai Wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulak-harkeun cai jadi ngeuyeumbeung. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sabaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeuneun ka warga anu kakeunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.